أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والله أعلم بمرضي وآخرون لم يتقم kang oneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima-ngari kabeh murjauna iku den tanggukeun kabeh macana bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkihi lan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese kang denahirkeun kabehane taubat saking tobat li amrillah kadue perintah Allah ing dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah lawan imma yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum min akharuna bi aymi tahum bila taubatin kalawan yen tah ngamatikeun ya Allahum min akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lanakala narima tobat ya Allah alaihim min atas akharun wallahu lanutawi Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana saking dalam dadamelan Allah bihi kalawan akhulna wa hum asalasatul atauna ba'du kang taya karuna ikung tetelu kang tarareka kabeh dalam sausane irju'un nabi muraratun rabbi inyatani ki murarah kang butanang ki rabbi wa ka'bun malik lan ki ka'ab kang butanang ki malik wa hilal ibn umayyah lan ki hilal kang butanang ki umayyah takhallafu halinal mangari salasa kaslan lemumul wa mailan dan condong ila da'atin maring semak nipakonorana nipaku alam yang taziru ilang nabilan halawara sasadu ya salah samaring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap kaya liam salah safaukifa amru maka dan kadang kenapa urusannya salah sakhomsi nalailah 50 wa hajarahum nas lani pihanu min salasa pemanusiatan uzilat para maraden turun kena bertaubatum taubat salasa ba'du indalam sa'uzan ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Pertama, teu milu perang Tabuk teh memang benar-benar embung jeung teu iman munafik ngaran munafik tamata kamari ayat geus dijelaskeun Allah ngejelaskeun desa Idri
aranjeun teh jelema anu teu iman ya munafik. Tah nomor kahiji jelas-jelasan nama munafik. Nomor kedua eta ayat bahwa min haulik wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abi lubanah kamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihal hampura atau malah nomor katilu ieu manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nyana leha-leha bae penang-penang bae. Jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak. Tiluannya teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teh milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua mailan ila jaati hayang senang we ieu mah lain nipak lain nyaho imkaan sugi tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegor ku Gusti Allah ulah aya rehat-rehatan ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mantek aya sesenangan sagara rekreasi sagede. Ieu dibencanaeun malu. Kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami mah eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nya neuk nganasehatan orang pantai. Masalah teh mah loba anu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ka hotel. Ieu ulah aya rehat ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge kurang Kangjeng beserta para sahabat berangkat di sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh berangkat 10 hari ini itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dan gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka ditu mun perang teh mah wah pohara sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batur nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae ngees nah ieu endahan kahkobok bae teu menang di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak ku sakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunang ieu urang kan guari teh nya hosaha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal nararaek
segala rupa bakal naik LPG bagengke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok ketuana teh kualikan jadi Ahok nyadakan dendam kajen kumaha ge lain bakal ngunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakalna barang sada ka rumah encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak nara naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus puguh Kristen Yahudi urang kan teu bisa kumaha nah ulah cicingin golok asa jang mencit embe ita urang teu nyaonan biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirung kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah saya melentis kembang nah eta kan ibakan encan aya sirungan encan melentis mah komo ika hareupna bakal kumaha sementara anak nambahan bisa 18 tilu biang 18 geus masuk ka dieu sugan teh sabiang emang kotok rintik tah ih kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ya kudu gua teliti atuh kurang teh kumaha nah lah cenah diteliti ge urang masa pira urang kitu onang geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadahna henteu jeung sabisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat jual nu kos kitu teh bisa-bisa pamajikan direbut ge sabodo Allah bae jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankan goblok sia ye ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah kos jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu kal semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung eta kehilangan semangat tala mun geus kehilangan semangat kos kitu eta keur cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung masih kena iki Pudoli nyana masih kena saudara sanajan ih jamaah tuh lain deui sanajan baheula urus diteruskeun lah ieu aya kena semangat mah alhamdulillah nu katilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi Ka'ab bin Malik Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk endahan leha-leha senang-senang ditegor wa akharuna marjauna li amrillah golongan anu katilu manukiluan teh anu tinggalan perang ngahaja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanna kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim ada kalane Allah nyiksa ka anjeunna
dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min zalik. Urang gede dosa haji urang paeh ti dibere bisa tobat. Ieu cilaka ge, ieu cilaka ge, disiksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah ieu keur carita urang baheula, keur carita urang. Gusti abdi teh hamba Gusti, Gusti nu disembah walti Gusti. Tita ulah resep karena dunia, tita ulah resep ka makhluk teu bisa. Gusti abdi teh batur babara risa wali teh ngaranna, batur babare solihin teh abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti, nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat-salat mah bae. Abdi teh ngaji Gusti, ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katu keluar ti kaenca. Polos tromo Gusti. Tromo. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep Gusti hampura. Gusti daya-daya. Hampura Gusti mah nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti mudah-mudahan nemah. Pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat, moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi, tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima ta tobat teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtungna kumaha. Eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah yang tobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andieup diterima berarti tobatnya. Lamun haju kancolah balik tobat, balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti. Tinggal kitu bae eta. Babari isi aing diterima apa henteu eta. Mantes tobat nah haju kumaha balukar. Tuh badak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum. Kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae. Apakah disiksa dengan cara ku Allah dimautkeun tanpa diberi kesempatan untuk tobat. Wa imma yatubu alaihim, anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah, urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pinarakaeun. Diomongan ge mah keur tobat dah aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok. Cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat ta salat-salat. Aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok. Padahal mapan muludan ge perebut berkah. Aing mah naon kasalahna? Ieu pinarakaeun mah kos ieu mah. Lain Masya Allah mikir sia ih pinaraka kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya mah abdi ngaji mengaji we tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganggaran teh di mata Gusti meureun abdi teh dosa hampura Gusti. Urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak. Rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh sakumaha nu mantes perang buka tebat bitbet abdi mah incu jeung anak ge ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh berat inget nya kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah anu ka ngarasa Gusti hampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh dipayuneun Gusti, dipayuneun makhluk, dipayuneun Gusti, naonan meureun Gusti
nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya teh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah tuh selingkungan Baitullah ke pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah geus didinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun jangan terus bae ka Gusti tobat balik lah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyenakeun bebe jadi toko nutup bae cenah kieu aju dagang ngangge gitu maju ya tadi diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta patah tadi dia gede tobat nggak gunakan dagang teh kapan make duit bank make duit renter aja tobat diterima tobat mal maju datang ka kumaha kecuali eta isap make duit sorangan dah itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ka ayeuna encan menyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna pokok saya jelema kieu zina bezina zina teureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 jana enggak haji bebeja ka kiai na kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai itu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deh ari doa nu paling hebat di itu di Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat di Arafah baru kedua eta sekitar Baitullah geus datanglah ke Arafah ngadegetan kieu tetep jangan pasal kieu diuk nya celek serius ini milu doa entah masing-masing baca kiai teh doa bareng berapa kali itu masing-masing guys ini beres doa bersama teh panjenengan doa masing-masing begandeng jasa nyadeukit pan ka kiai kabeh kaget padijeun kok haram ya geus teu beunta-beunta cenah beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh gandeng-gandeng teh si jelema karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat pandeng jasa ayat anu nanya ki eta bawaan bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh teu bisa lah emang setengah jawara embung aing ini antepkeun bae urang bae bandingan geun indit urang tetereukeun ti beurang ke datang ka magrib
aya nono dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae geus cak kiai teh geus geus magrib geusan apana geus nganggesan urang ka Muzdalifah ayo aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah kena dia tobat diterima kaki kiai mah bebeja emang sih boga dosa naon zina dibalik baik ulama mati umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakian eta mah jajan ieu ya geus di geus ka Mekah geus tobat geus poal deui geus bagus untuk kula jojoakan geus sakian eta inget aduh geus sakian teh cukup kula ngajoak di Arfah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikan gitu pasti geus terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh akan datang deui ngalayan kayana nek nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arfah cocoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayana jatuh ngomong enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh ya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak kiai teh batur ulun nyaho iwati kula bahwa kula diterima tobatnya wih cek kiai boleh ieu ini ditanya nih eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang gua aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah negara doa deui ulah terlalu tinggi diterima cak kieu geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar ieu kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karuniakeun aing cek kieu teh aduh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap punten ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa baik-baik urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh banjirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan abruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesepna
teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe. Nah ieu kan kuari LGBT sambalaya di urang baheula makan ngan sakada di negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kebelah dia Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari, ya Allah, di Cikupa. Urang ge oh ya Allah, kaget. Ningali otot golode jelema sterek bagus jasa. Lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu. Hebat ya. Praktek aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang dia dulu kumisah ini ya ada goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan, kehilangan pacar, awewe deh. Lain saetu. Kadang tega penting merenung kieu, rempan amat Gustiku sebab si eta. Ya Allah, anu nyana geus kebablasan hirupna teh. Geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we. Di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud. Kabeh teh meureunnan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sudum eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus puguh nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut nu kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh besi kabawa ieu geus disiksa nu kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusanana kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing aja disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum di maotan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang dari dibere bisa tobat mah keun beujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi ta urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng keramat tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ku ari mah geus eueuh keramat tunggak pindah ka Kalimalang terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang ku ari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan pakian tuh
orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sana diekspor jet tambah ekspor impor-ekspor berarti itu di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabukan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mah bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian teh urusan saya itu mah saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai kurang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kamu bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka dijamah-jamah digamah-gamah urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksa na teh 50 poe 50 peting eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna mutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karak gedehan Masya Allah teu meunang samarang urang naon bae kalakuan urang lamun henteu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geus ka urang sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang ieu di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayan geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh Masya Allah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dia nak endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu bae ya Allah ieu nu ngeri
gitu maka buru kari itu umur sabari aing kan gadeg 60 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan eta lah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobatnya macam-macam tahapan-tahapan anak tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobatnya kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur kan urang mah kuari tobat dina Islam ngecan anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari tobat teh metebe urusan anak cukat cokot kebat urusan anak urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tama urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa itu apa ieu mah potongan poho kabeh ieu mah tuh boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah atuh deuk ira teh disiksaan atuh tapi kan aya jelema tahapan anu beda inget bae ka Gusti Allah sebabnya berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah warid garana teh asup kana qalbu bertanya nyana ka awak sorangan awak hei diri Aisyah si ayah nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu detang ka Allah na kahalangan picet naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah beat naon hartina tu jasiat tileuletik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah eueuh salian Allah ja dunia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah so teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia kebutuhan wayah dahar wayah nginum wayah sare wayah make pek ulah ge ta'aluk na nyantel kana dunia kan lamun nyantel kana dunia mah naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos kitu dipapageun make mobil goreng pakabur ta'aluk kana dunia kos kitu teh terus we babarengan jeung hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati karap tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur kos kitu ngaran ta'aluk kana dunia ek bae dunia mah tapi ulah ta'aluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake karesep salian Allah aya naon hartina mun siap pae kos kitu ge kumaha isin isi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere
da naon di jero hati teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna ih Allah sebab temu manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang kan lain urang mah tuh aing ngariung ka manusia tambejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun rezeki da wah ieu budak kunaon sih naonan eta geus moal jadi kiai lamun kos kitu moal tayud hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena mah kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tes di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu tahu sia ka aing tah eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun dua isuk ba nanya nya kiai tes di mana kiai keneh mah buya tuh buya ih teu naik si kiai buya buya tes di mana buyata meureun sia mah ayolah tapi akhirnya belut tilu aliyah lantaran itu pernah beat ke kanjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika orang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalika wallahu alimun hakim Gusti Allah teh mauninga ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelana atuh kumaha Allah bae anu teu berhikmah anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pisan hidup kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun pisan ulah kudu ngarasula digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya naon ge tenang teh naon kapan orang mah macaan buku plag waliullah macaan buku lauhil mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di lauhil mahfuz teh begitu kejadian teh seserian pas sakna teh nu paeh pas tuh paeh seserian nya mah teh urang sih pas sarua jeung di lauhil mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna si ieu mah keur macaan lauhil mahfuz si ieu mah kan poek lauhil mahfuz nu aya syariat atuh kabeda si ieu mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh lauhil mahfuz akur jeung di lauhil mahfuz seserian nya tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge
kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas Pak mudah-mudahan orang dipanjangkan umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maut pamajikan urang maut anak urang incu urang keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barokati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.